Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid anu solih sareng solihah, kumaha kabarna? Mugia urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tur aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah tiasa tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 2, pangajaran nu kaopat ngeunaan lingkungan sakola. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta satos hidup ngaregepkeun carita anu dibacakeun ku guru. Hidup diharepkeun tiasa maca bedas teks bacaan anu parantos dicontohan ku guru. Sate acan diajar ulah hilap, urang ngaduang heula nya ku macakeun kalimah basmalah. Yuk baca sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Lingkungan sakola. Sakola mangrupakeun tempat diajar pikeun nyiar pangarti jeung tempat ngadidik para siswa boh dina widang atikanana oge dina akhlakna. Lingkungan sakola perlu dijaga sangkan salawasna aya dina kaayaan bersih, tentrem, tur aman. Ayeuna ibu bade macakeun pedaran anu judulna Perpustakaan Sakola aya dina kaca 50. Prak ku hidep regepkeun pedaran anu bade dibacakeun ku ibu. Judulna Perpustakaan Sakola. Perpustakaan SDN Hegarmanah mangrupa salah sahiji perpustakaan sakola nu kawilang HD. Rohangan anu bersih tur caang, buku-buku diatur dina lomari nurutkeun golonganana. Aya buku pangajaran, buku dongeng, majalah-majalah, jeung sajabana. Unggal poe Rebo, siswa kelas 2 kagiliran pikeun ngalaksanakeun kagiatan di perpustakaan. Barudak resepeun pisan diajar di perpustakaan teh. Lantaran bisa milih buku nu dipikaresepna pikeun dibaca. Malah sok aya nu nginjem buku pikeun dibawa ka imah. Tah, murid-murid nembe ku ibu tos dibacakeun pedaran anu judulna Perpustakaan Sakola. Ayeuna ibu bade masihan pancen kahidep nyaeta bacakeun deui pedaran nu nembe. Kintunkeun rekaman bacaan nana ka ibu mangrupi voice note-nya. Alhamdulillah pangajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Saatosna diajar urang ngadua deui ku macakeun kalimah hamdalah. Yuk baca sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wilujeng diajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.